Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube sadayana tetangga saya Simkuring karasan dina waktu ayeuna Simkuring ngajak silaturahim karasan euna dina momentum hari ya 17 gitu. 17 teh Simkuring ngajak silaturahim makin tuh pacaran di lapang gitu. Biasa mah ya oke, Simkuringnya sekapan ngiringnya nonton kreasi tapi upacara tadi nonton saya kan memagi pandemi yang gaya upacara kan mungkin kecamatan aku di kantor kecamatan. Nah, Simkuring silaturahim kasar serius tokoh seniman Sunda Melayu di pariwisata Lampung Pasna panggilan di Kampung Palasari Desa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupaten Kabumina apa ojo sadar mama sampai mau ada rakaman alhamdulillah dina waktu alasan tuh kamu mana dia ayeuna teh kudu memampir bakat blog doang pilot aja aku tipayeun panginten Simkuring haturkeun ka Abah sareng mama anu parantos saya di waktos kan di silaturahmi tempanan di panginten Simkuring dina waktos ieu hoyong ngakeluar istilah nama carios sabudeun eksistensi artinya salami khususnya Mama Yom dina bidang seni punya juru kawi panginten selain oke panginten sang Abah mana panginten ieu priyogi salaku ikhtiar kita Simkuring dokumentasikeun saksana dina waktu singkat tapi minimal aya dokumentasi anu biasa ka tonton khususnya keluarga khusus tapi keluarga Cikalong umum Cimaung umumna deui mah sa kuliahnya anu aya perhatosan karesep kana panginten urang kawitan ku kamu mah mama panginten Simkuring pangiarsa dikawin tahun sabaraha teman-teman ancruk dina bidang seni khususnya kawin ya. Tahun 1882 karena calung karena tepung apa sanksi aya nu ngalatih tata olah karingan teh kana tepung jajak ibu kepuput ya aya memang nakon biasa cenah ngomong cenah kana ngawitna aya eta kaset kali sujasminya kamu buat sampai ya cetak aya apa pelatih aku cetak bade ngawit sok atuh cenah ya diajar we akhir buat ulang mah sok atau di vektor di panggung gitu sok nyala kencang dah sama mainnya wirang itu acan teh atau sentiasa pengalaman nah yang karena dekung teh terus dekung sebenarnya tarik tadi aku komitos beras dekung teh cicing betul aduh manis pakai buat aduh manis jadi diajar alhamdulillah jadinya nah semangat tadi aja nah biasa weh kawi jaipong terus jaipong larsa nyata sama-sama dia kayak wayang sama-sama kayak wayang pingkeun sana situ buru pingkeun karena kami ada gitu. Nah, ini naon teh latihan ge mah. Ai acan bisa maksudnya gitu. Nah, ge mah mama biasa nanti di panggung gitu. Sambil praktek gitu kan. tidak gitu ya.
anak mama teu guru nanti dah seueur guru nak gitu pami acara teh nyanak di kau iya di buruan anak lupa ya di buruan gitu Guru di panggung. dan sama teh dina panggung gitu sambil praktek kita rasa ayeuna teh setelah digarang Ayeuna ayeuna peryogi teh nya ayeuna peryogi kana wayang salon Cakapi. ayeuna kana reo kana calo pacakawi anu maksa-maksa teh bisa alo we Itu saat seni sunat itu biasa. nah gitu upami teh di orang ngadangkeun mama ampun kesepat seni sunat mah ayo kata disuruh wong kana cian mama teh nya dina seni sunat teh dalam soalna saura itu teh makan Sebetulnya. si anyuran mah ayo mama kan abra dina calung dan wayang kan aya anu gancang anu leno nya gitu kan dina wayang teu janten nah teu sa guluyur gitu tempo mangibing wayang nu gancang-gancang kali teh kan gitu ari si anyur mah kan kalak kena kata kamar mah ari hoyong mah hoyong ngan panginten nya gitu teh awe sabakna atos dina bakrat teh ras di nama Dudika tika publik ayeuna ieu tos ka daerah mana wae mama istilahna Makalang. alhamdulillah kuningan ya kuningan kita Cirebon Majalengka mah di kampung Putih tahun 88 kuningan Majalengka Cirebon Lurah Jaya lah gitu kadang menurut sawengi bukan itu teh ayeuna tahun-tahun ayeuna Karawang Subang gitu hari ka Kabupaten Garut kan sawah mama eta mah Kabupaten Garut mah Padalingan. taleko padalingan mama gitu tah ayeuna mah tos naon teh sa kasar sa bikir hiji cenah di mana teh si mama yom si Hegar ya alhamdulillah ente abdi teh teh nya mama teh teh ngami nalira ari riwayatna sareng itu teh CEH sareng dan kapsul anjeunna teh nya teh geuning ngasup aya wayangnya nya teh harita ketepangan wayang dinameur harita mau nah pas mamah naik yo Dipanggil. dipanggil teh cenah di nanti rupanya mamah yo si Hegar ku abdi teh aku mama teh kitu nah si Hegar cenah mah uing we kapan itunya cenah mah uing mah Hegar aduh alhamdulillah si macam alhamdulillah tadi di ayeuna teh mama teh gaduh kananya barang si Hegar jangan kenal teh Hegar we pimpinan Mamah Yom alhamdulillah enak pemimpin kan sekedik ageuna gitu alhamdulillah di lemur oge naon teh tos ngawitah gitu lah teu ka pantai di rumah teh ka teu bae gitu ayeuna mah gitu di golok-golok oge aya gitu bayar mah kemari gitu tah ulang teh enak mah geuning pandemi teh ya cenah hayang siap muni dan biasa ini mah manusia ngumpul siap ngumpul upami di Garut mah daya calung daya daikong kebajikan siang malam Siang selalu malam dia lancar kan itu jadi pada rumah singa Depok nah so siangna singa Depok karena ku calung mungkin calung deui gitu nah rumah ini kan kabupaten Garut Allah capek nanti nah ayeuna alhamdulillah mama teh nah teh di tahun 1982 teh itu ayeuna nya majeng-majeng nanti ayeuna tos di 2017an lah mama teh gitu teh gaduh nami mah 5 tahunan riwayat Ras ieu mah sok aya kitunya nyarios di pelaku seniman suka duka semua sebenarnya kulitnya dah zaman sakuring sakucing
awal-awal aku mama kami ada acara di daerah mana biasanya acara yang sampai kata burung hara Cingkuan alhamdulillah. Mama sareng grup di Garut ini Kabupaten Garut sahut biasa maju main di Cisewu nah dan endingnya pada makin kecil udah asal awi alah riwayat mama sahur orang Selawi teh cina bapak nanti sampingnya anak motor asal sahur ieu teh ayeuna nyarak mah sangem ngan mama nu alimna alim kalung papa malihanan mah di papakeun tinu bermaksud teh mama pada ke panggung itu kan si wilayahnya mun ayo udah abdi cenah di piwarang bermaksud aduh mama mah punten abdi mah kalung papa we gitu aduh ninggal medan jalan yo aja bimudu dinu manggih gitu rata sakedik teh sapanjang geus asat dinya we naik doi gitu alhamdulillah tadi lungsur ke Selawi teh hujan abduna beres hampir segede cingir teh cispruk teu tiasa naon teu kayuhan ku daun salamannya kes-kesan dongkap kalau kasih duita atuh cipruk teh kanggo salin nah bingung logika nya pebasihan mah gitu endingna naik deui ka panggung bingung euy aslina bingung euy aduh ngemutan laku ngemutan euy tah dina panggung teh perang sabil bingung teh kumaha euy nah majeng nawe ka tosan cara kata siap malam euy na lewe we dan nanya bahkan ku capek kesang ngomongan syukur dugi kana kado nah eta tapi da dina seni teh suka luka nanti kapenat nah kapenat nanti pahit beukeun aseup nanti ladan kapenat suka luka nanti di perihna di raosna alhamdulillah terus karaos dina seni teh ini alhamdulillah masalah dengan pemirsa dan harusnya cing ayo nama kan ayo teh seniman tapi statusnya teh pertama masyarakat mohon tah patarosan di itu kan cing salami mama aktif kata nabi malah punya seni teh rojongan di pemerintah ya kumaha ayat ke kantos atau nabi ayeuna pemerintah alhamdulillah aya nanti pemerintah itu nyebatkeun teu aya bisa mah jadi mama mah di periode kita aya Agustus we iring-iringan nah eta ada Agustus iring-iringan alhamdulillah aya kita setahun sekali aya gitu ayo bagi dona ayo nah gitu pandemi teh jadi ayeuna upacara teh orang teh biasa di bumi we ningal TV gitu teh orang teh hari kemerdekaan teh dirayakeun urang teh biasa upacara aya mana TV we orang teh ningal kita ningal upacara teh alhamdulillah naon tiap RW itu sok aya malahan mah naon desa-desa sok aya yo ayo mangga malihanan kamar oke cenah ada biasanya dipanggil mamanya mangga ada sarang naon ada sarang kalung mangga ada sarang pencak mangga sarang bari sarmongan mangga yogi ada ai masih kena kalah apa karena sudah lagi berusaha jadi kulino jadi mulai pemirsa dan selanjutnya terakhir patarosan anak paling penting pilih aja harapan kalau para nonoman Sunda mangga di mama selaku senior mangga diingatkan supaya kita udah morat nah ayeuna bawadi ka pemuda-pemudi Karang Taruna desa di kawin kalau Karang Taruna sadayana pemuda-pemudina ulah
no ngabaikeun kana budaya seni Sunda nitip mama kumargi upami daerahna tos bilang budayana ical sagarukna gitu kumargi di seni urang teh turunan di sesepuh urang luhur urang gitu da ulah ka silih kunyuti gitu tanya seni deun tah gitu mulai seni urang teh dibayekeun omat mereka naon teh ka warga desa Cikalong sadayana masyarakat bahkan taruna masyarakat ka aparat sadayana kata nyuhunkeun dirangkul sadaya seni anu aya di desa Cikalong enga geura wadahan enga geura mumule sing janten sawadah sabulungan janten sayunan kaituna tah eta nu aya bahasa sabulungan Pemirsa, Vino kumargi kasih waktos sesama singkat gitu ya Pak Gunuman mudah-mudahan penginten aya hal anu kacanak khusus sama tina sabudeun carios perjalanan gitu salaku memayem salaku seniman Sunda anu tos seniman pasti mudah-mudahan oke spirit kanggo generasi Sunda maya di Cikalong khususnya umumnya orang Sunda Jawa Barat atau nun apa sami-sami pemirsa sakit rupina insyaallah sanes waktu sekarang kali di video-video selanjutnya ulah hilap like share subscribe sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh